budak perkara ingin muncang katigan nasa kalawan nasa eka hartosi persuji rasa 10 genak sarakali yaksara wiajana kalawan naksare wianjani cobi sumados ka atos aksara wilanjana sareng wanjani apapun atos napulan wianjani anak sarawian jani jajak sarawiwitan lan aksara ukasan mengahip aksara wiwitan mengahip aksara wiwitan sekali dibingung mecal inggunyat kilen tumi bawon tening tanah Arab yodados aksara 13 yaini aksara ukasan mengahip aksara ukasan sekali dibingung mecal inggunyat kilen tumi bawon tening tanah Jawa yodados aksara kalidasa atau sipun kali aksara kalidasa pinterna ku para pujangga saktina ku para wali wajah dipun pecah datang mati bapak karena cara katibani nyetan data sabala dibanding itu kada jayanya dibanding maka patama dibanding ini sakinat ia tutup sakinat sabali ia tutup sabali kebilang negara panjangan apa jitung baru dibawani apa itu negara dulur kecamani teman-teman negara ingkang pasir ukir cinawi pasir anak sandra ukir bunga cinawi ratu murah sabara sandra nambahan dasar negara gede kebore padan jagat umur tuku seadok pencarangan malik menikah tentu dan dia pencatur gendra ingkang menguncari Wisnu Katiwan nyariosaken di negara Banjar Kencana watek lantas narapati negeri Raja Negara Tinggi BBC Prabu ya Prabu Jawakan murka sampunipun paret pati kala sakti tergantung senopati kala pideksa anu sami tukul hamari kudu dati bahri mangsa ajrih ningali sana lingwa
raga taya pangawasa anak usok kasasarnya lampah nafsun mata kadukung badan katempuhan itu tetekon kolot baheula kolot baheula ngotek takwayang sakotak ngabubak siloka awak nalungtik wayang sapeti silip sinir ngaji diri wayang Purwa Nusantara tutur timular budaya bacaan sakabeh jaman sumebar di alam dunia ya di alam dunia ditinggal ya saulia waris aji para wali can nanti masuk mewening nanti suci lalakon wicarita palsa pahir manusia di pedarju ratak hidalang kanda buana wontening jawi keraton nagara Banjar Kancana divisi Prabu Klaka Murka sampun satinggil pinaturan talenggah hingga dampar denta pinalepek ing sosok jangan warna lepek Pabu Pramidani bidana nyebar kasturilan sinebaran sari-sari nangke mahkota sekar keluwi tinaretes ing sosok jamur kebiar kunang-kunang sampun dipun paret pati kala sakti tegantun senopati kala pideksa anu sami tungkul hamari pudutan jemah harimang sabda aji ngali pamor sang ngalendra gitu jaring carita pewas jeblos putaya hinggana pas semolir bang barokan mata nyeretir surya kembar upah mengenika setak senur putaya hinggana lami-lami sang kalendra ngandika kawadali lisan maka tentu ngandika di kadanging sumpati senopati anu payus di piagul kalian dipikar uga ulang coba minta diupna kaharep diupna pula sangat sono taya papadana yupati kaharep diupna Allah kula abdi Bupati nampi kana pampangnya selera kalian ngahaturkeun sembah pangapaktos kahuni panjenengan Gusti Prabu iya diterima Pati hatur nuhun iran atuh salajengna apunten tina sagala rupi kalepatan muga ageng siu cukup lepur jembar apunten nu ditendang saling maklum hatur nuhun iran atuh kaping tigana ieu teh aya pikarsa naon purwasalina karsani balan ujung hingga
panut marganing tanaga emutan dolan duki kapati menyanyikan Gusti Prabu tansah diajeng-ajeng. Tunggu mangdakiran kaharep diuk ka Senopati. Kayak si Ani utak kaputaran jadi gue nuhun kiran abdi nampi kenapa pakai syarira Gusti Prabu anu pada nyengakeun semah pangabaktos kahudu panjenengan sia diterima Madira luas kieu aing mah raja ieu mah euy sentak semol beda tina beungeut nage kasieun atuh salajengna Gusti hapunten tina sagala rupi kalapatan ageng sumawanten alih maklum kini sabumi cara sadesa jawadah tutup militer sajarana pilih ayat sarana sapu sarana mamadahan salira ugia kersa ngamaklum Gusti Prabu saling maklum Senopati atur nuhun erat atuh salajengna ieu teh aya pikir senaon mangga ulah isi-isi ulah sukan-sukan nyayokikeun tanaga sareng emutan di sim abdi Gusti saperkala kaula ngahaturkeun semula saketika binarka keduaan anu tos dosa dilapankeun kala dina hati ayeuna disusulan kieu geurang moal mahati di balan salira geurang sanajan karaosna teuas oge sanajan karaosna pait oge nanging dalah dikumahakan disim abdi teh bawahan salira ari bawahan kumaha atasan jeung atasan ka kalir bawahan ini ka kalir jeung atasan ka kidul iri ka kidul mangga Gusti Prabu tansah diajeng-ajeng nyayogikeun tanaga sareng dan disim abdi Gusti hatur nuhun Senopati sami-sami ngiran da meureuntos tugas di sim abdi teh ngabdi ka nagri jadi kewajiban kadua perkara meureun katok beuki dieu beuki ngabegangan aing teh pati kuring teh kegeringan tong lain-layu Eting tega kana sore Senopati lebih baas lamun asup ka kamar guguling di gugulung dipake tilon kali ras pikiran kahayang mula Pati kahayang pancang kasora walai naon Gusti walai harta kakayaan anu seueut harta kakayaan matak jadi ngabandaan ka diri kula waktu walai naon
balai mobil truk lain hoyong laptop lain hoyong HP Android lain ayamnya hoyong garwaan deui can ngomong sakali teh can heureuy Gusti heureuy demi Allah ngomong sakali deui kegarwaan deui aing hayang kawin deui ka saha Gusti ka istri nya heueuh mah nyawa ka setun banyak saha Gusti teh urang mana eta teh aing hayang kawin teh ke luar negeri wah hayang kabule kitu hoyong kabule Gusti lain ulah hayang kawin ke luar negeri bosen jeung orang dieu wae mah sanopat deui urang geus bosen mah Gusti tinggal kawin ngan bingung aing kumaha ngelamarna si horeng geus boga salaki lah ieu aduh sing horeng awewe na geus boga salaki tos gadog caroge